Kanang baik guys dah. Dijual sangagang. Wow. Waktu orang pangsupan. Tuh, kan ada. Anak abri. Enak abri kan naon? Diasupkan karena YouTube ya. Kaya di TV. Jadi kan yang ada. Kekayaan ya. Oh, irigasi na dito kung dito na niya, perehab. Oh, tiasa makaya mo rin niya. Digarungkan di kanawa di iyaan di kebonan. Ya, Pak, ada di kamar di koren. Oh iya deh. Sedayana kebonan. Kebon naon nih? Ay kebon jukut. Oh. Jadi Tegal di sawah. Maksa beuna. Oh iya di Nanukio apa tadi Nanukio mah di Perak. Oh. Bah, kan bah. Menuju ke Labuan, cemok. Oh, nuju ngaritnya. Oh, oh. Lu angon-angonannya bah. Iya. Si Umi masih aja. Oh. Oh. Tapi jag-jag kene bahnya Allah Akbar ya Abah. Ya tas rempoh ada dihijrah gitu nama jadi musa non jadi huruf munasabah pemandang ada secara di dia pemandang ada kayak sebagian minangkana umur saluhuran di leko-leko ieu teh. Oh, nya. Kabeh oge sifat anak-anak teh sifat incu-incu gitu. Oh. Istening puncer-puncer naon tos diarai. Oh, iwal Abah mah enten nya no pangsepuhna nama. Mohon. Ya Abah sing dikiatkeun lah bahnya. Amin. Mohon sing disehatkeun gitu. Heuh mantong lami-lami lagi pemerintah mah serasim puring ke janten keneh pengperak Cilemis desa pemerintah. Oh, kepungkur Abah kantos di damel di desa. Kantos. Oh, desa mana, Bah? Desa iya Karanganyar. Anu kapungkur mah desa Cikarang eta nya. Mohon ai kahijina nama satacan di Pekar mah jadi seueur satos di Pekar ayeuna. Ku ieuna Pak saha, Bah?
Lurah Rojak. Lurah Rojak gitu wah nya seueur ieu. Tapi masih kana saeta jeung Abah Lurah Rojak. Tah masih keneh minangkana kalurahan ku Lurah Rojak. Oh. Kaduana minangkana ka anakna ka EN Udin. Mohon Pak En. Mohon. Ah jadinya mah merebet teh ka dieu minangkana. Heeh. Gitu aya Si Abah mah asli di dianya. asli ieu mah pribumi. Mohon. Pribumi seueurna mah biasa pendatang. Mohon. Pribumi ieu mah di jadi kesempatan kolot teh eta Jepang di rusak. Di mana teh Abah? Eta pasir eta. Oh pasir eta teh ku Jepang pun dijajah teh nya. Da mah apa teh aya nu ngalaman apa leko-leko ieu teh seueur ku parit damel parit. Oh iya teh di dieu. Digali ku Jepang. Mohon. Ai digali nama ku urang ngan bagero he urang disebutna teh ka Jepang. Jadi alun cara bahasa aya ka parentah lah. Mohon dijajah teh alah teh ayeuna lagi. Nitah he jadi nyaon dah rusak bebas urang. Mohon. Ya mah kalut minangkana ka ieu. Bisi moal naon bisi teu pendaangan eta mah pati percanten. Secara kehidupan negara, kelangsungan minangkana negara sama aya presiden urang boga presiden gitu. Bangsa kacau we da. Jadi power teh jadi power jeung nyawa minangkana power nana teh. Mana power jeung nyawana aya bahasa pana cikolot teh minta nincak para hudua. Mun lengok hiji ti gubrus. Ti gubrus. Si Loka eta nincak para gitu. Banyak dah. Mana heuh dieu pelawasin kuring mah aya di pasisian. Ngan ala kadar hirup ngahuma. Si Abah ngahuma ayeuna teh. Kapungkur gitu. Ari ngahuma pamatean ku seueur hama. Moal percanten bangsa aya hamana bagong. Begu teh gitu. Pamatean mah dina sabuhan-sabuhanan aya 2-30 mah aya. Astagfirullah. Matak upama ngebon ieu ngebon upama teh urang tong aneh-aneh ngebon sampai. Ngebon sampai ukuran kitu upama teh sapatok 2 patok ke pinangkan. Ku sakali liwat teh ieu meuh. Di mana arek kudu ngadahar nu boga upama teh. Ngahuma. Ayeuna mah di mana upama teh mah dipanggilna ge. Same meh ngaseuk mager heula. Same ngaseuk mager heula. Ada meureun kumaha ari tos diasuk heula meureunna nya. Pokokna mah jadi kadang-kadang we teh ku batur di purungan. Ieu mah lain naon lamun pare teh mah lain ngadahar pare arek di pulungan lamun muntas ngaseuk teh. Diuluku gitu ku bagong teh. Arek di kumaha di mana metak parangakan pengontrol masyarakat. Badinya mah kuring mah ketika ngalaman dahar ku tangkal abu ya kuruna acina. Aci teh ya. Aci teh ya. Aya di pamarentah kasebutna lamun dina bagerok ya mah kabagian beas secangkir teh au secangkir beas. Secangkir hiji urang secangkir dibere pamata biasa sihung biasa genil. Ai rumah tangga urang pamatan kolot aya 4-5 cing arek di kumaha daharna. Turug-turug upamata mah lamun cara teureui teh cek pondok ayeuna. Buntu teh ku pat kepot teh bagong belah tukang jelema belah dihareup cenah ku pat kepot. Aduh, si Abah. Jadi ngeureui. Mohon Abah sanes kirang-sauna abdi nya, saeueur pejengan keneh sing sehat Abah nanya. Amin. Mohon si panjang yuswana